Deruda. Banyak yang komen tete jajan-jajanan pedas lagi di sekolahan. Oke siap, tapi nanti isuken kayak mah lapar yang sarapan heula atunya. Mumpung lagi rame di TikTok hack ramen baru namanya teh Abu Ramen Bakso Hot. Bikinnya juga gampang, cuma 4 bahan, berikut cuma 4 menit atuh ya. Seriusan deh ini mah tinggal bikin kayak mie biasa aja, tinggal dicemplung-cemplung, terus jangan lupa dipakein kezer bakso hotnya karena kuncian ramen hacks ini teh ada di bakso hotnya tuh ya. Sebenarnya mah udah belum bosan sama hacks yang kuah kemarin juga, tapi udah muncul yang tanpa kuah sih. Kita tes enakan yang mana atuh ya. Barang digola gale teh alah syam dikuatkan kesengit kieu aing mah teh langsung geus jadi Abu Ramen Bakso Hot atuh ya. Itik bae 50 juta kali barudak, ternyata teu kalah ngeunah anu hek anu kuah, ternyata nu goreng lagi ngeunah barudak. Perpaduan antara ramen, bakso, mie teh bener-bener menyatu dengan baik, bener-bener cancer Bakso Hot mah bestina mie ya mah. Cejer lia singa teu wawaduk ha. Ieu teh mendingan pisan. Wah ieu mah kudu wajib riku karena rasana teh ngeunah, terus bahanna teh praktis, kuncianna teh pake cancer Bakso Hot atuh ya. Seriusan barudak cing ku ngeunahna kot kababalawakan teh tinggal isi kami ge wah bener-bener nikmat pisan. Bubuna oge lekoh ngeunah lagi tuh ieu mah pedesna ge lain pedes anu ieu teh geuning anu babaladagan ya, pedes lagi bener-bener pedes nikmat kitunya. Berikut si porsiana ge meni loba 4 bahan teh wah ieu mah bener-bener nyieun wareg pisan bebat dengan si kami oge. Saking ku ngeunahna kuatkeun kabeak ludes tah tingali barudak wah ieu mah kudu wajib dicobaan bener-bener. Kadang si kami sudah kenyang, jadi jajana lanjut di part 2 aja ya.